lapor kurang geus ditempuhan kebon ieu bahwa di dieu teh eueuh sasaha. Alus. Aya nama maneh? Baokan we boledna. Tak urang daguan di dieu, engke urang beuleum jeung urang. Naon maneh ieu malin kebon boled kebon engkol. Di mana wah boled maneh. Ah, teh apal aing pokona mah dek kebon engkol, kebon nanaon ge pokona mah kudu menang boled, aing teh apal buru ah. Ai eueuh boledna Aing maneh. ditonyok maneh ku aing. Ai eueuhan boledna pura aku dek ngeula engkol. Aing. Kebon saha? Si Emeh. Si Utom atuh, kalau dibawa ka dieu maneh aing. Udah teu apal sugan teh ya boledan. Maneh aya di kebon Cemeh ge aya boled, ngamaduk sih. Oh, da basa ieu mah aya maneh. Coba teh angan jijik buru. Heueuh atuh. Siap, salam dari Binjai. Hancip, keran. Harolin. Piraku ulin nonjokan cau yang dicarekan ku Cemeh. Nya moal atuh da Cemeh na ge eueuh. Erin hayu atuh urang ulin jeung urang di dieu. Ah moal engke urang mau ulin age geus dititah ku si mama kakarek bisa ulin. Ah nyang geus we bae. Ini jeung si Hacip dikak ceng jeung ih. Sudah yang ulin jeung si Hancip maneh. Ya ini tipin sanjut sok ini. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai, salam dari Binjai. Yuk. Dekan pok sana aing. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Dison. Dison. Kenapa nanyakeun ka Mang Koko sabaraha harga kacang? Bro kehet yang geus jadi duit mendingan dihakana ku sia we anger ningan kana jajan teh ni. Bro kehet. Kenapa, Cak? Ya masakan kacang ja. Di mana ja? Ya biasa we teh ditu. Sabaraha enak kacang? Teuing teu apal euceung mah. Sekan ayeuna aing ngadenge mah cek tatangga anger harga kacang mah kadempet ja. Teuing sabaraha aing teu arapal. Untung kene ke bedak kacang. Urang mah serba rugi we ceu we. Heueuh ai euceung atuh rek di mana deui ai ujang penghasilan lamun teu ngajual kacang. Komo atuh ayeuna si Tison sunataneun nek kumaha? Lamun teu boga kacang euceung jualeun mah tak moal penting mengajualan kacang euceung. Heeh lainnya ayeuna mah kali itu ka dieu ngajual teh murah geuning sayuran Cak. Dek kumaha atuh da. Mun teras mah aing mah yang paeh we mending ge genah-genah meureun jedauna kuburan mah tinggal molor hees meureunan. Ngan sieun aing mah sieun ku malaikat euy. Heeh, Ceng. Abi ngajual itu murah, ngajual ieu murah. Nah, ari beubeulian bibit nu kana itu na mararaha. Aing geus kumaha da zaman ayeuna mah kitu atuh. Itu majikan itu si Eni ngajoprak we di kamar geura Cek. Kunaon? Heuh, geuring. Pamajikan sia? Heuh. Nagering kunaon? Kali gata meureun kira para rentong. Dibekok juri beureuh nu kitu mah asi laing ah. Balik di mana eta balik di mana? Heuh, di kebon teh ditu. Ya eta mah dibekok juri nu kitu mah tah. Palingan. Oh, jeung teu boga duit yang ngubaran ka Pak Dedi. Aduh, aing. Sabar we, jangan nangis kumaha tuh ayeuna mah. Malah duit teh hese ayeuna mah. Heeh, tah urang rek hadiah teh sugan we aya 1000 2000 mah eta euceul dina dompet teh pinjeum we urang mah isuk page teh dibayar. Paneuleuh sia ge can jual-jual acan kacangna dek kumaha nyeumkeun. Aing malik ngabejaan dewek mah ayeuna mah ulah lobang nyeum. Hirup sangsara kieu patut kos aing mah. Cek naonan nginyeum, matak jangar kana hulu. Ece mah seumur sadek kieu can pernah teu nyam-inyeum. Ah ayeuna mah ngandalkeun ngahutang mah cek Haji Roma Irama ge pan ulah gari lobang tutup lobang teh jangar kana huluna. Lamar. Cemeh, si mama. Mana? Salam yang jajan. Salam dari Binjai. Cemeh gila bayarnya. Nah, nyan euceul ge ngahutang ka mana si Rin atuh bi?
Kamari bubuhan eta di warung eueuh jang asin piraga atuh. Bari ngomong duit. Lapar deui cemeh. Naon dek her siang geus teu sabeuh aing. Si hancip leulelan pangkal cau cemeh. Sakit tuh tipe satna. Aduh anjing. Eta cau rek dipake ku aing jang gunakan si Tison aing mah naon. Utom ayo bantuan aing utom. Lapor kaayaan maneh keur darurat ayeuna. Naha? Si Ririn ngabejakeun ka Cemeh bahwa maneh teh neunggelan teu kacau. Lah, si Ririn tadi mah dititah ku mamahna ieu maneh. Tapi bieu si Ririn kata Cemeh. Nah, gere lah. Nah, ting tong sieun. Moal malah naon kalam jeung urang mah mawanieun Cemeh mah. Lapor, boleh na eueuhan, beak dihakan ku Bagong. Lain ku Bagong ku sia meureun dihakanana. Asli eueuhan, Asa ngalati mana? di ditu Dina kebon naon? kebon kol. Si boloho nyeureuk ayaan kumaha ngalat dina kebon kol tuh. Cek urang ge ieu mah lain kebon bolet, kebon kol mah nih. Simana? Cik aing ala di ditu. Siapa? Aneh kebona datang ala boletna. Pan kebon kol, lain kebon bolet emang. Pokona mah kali engkolna rabut kege bakal aya boledan emang. Ya moal atuh. Bantuan dah. Ngala. Ngomong wae. Wisnu. Binai tadi anjing saha. Tiris Nah, yang mana? ngeulin heuh. Temu. Naha? Nah, tadi guys si Wisnu kalah yang ulin yang mana? Kurang diajak ulin. Mana ulin yang si Wisnu atuh? Heuh atuh hampura we ayeuna mah urang mah yang ulin jeung mani. Urang keur diberi Cemeh. Nah, maksiatnya siang. Urang pada nenggelan cau Cemeh. Sungguh aku kan nulan. Pan salam dari Binyai, mani keur usum. Binyai naon deui tadi si Wisnu Teuing, kitu. urang getik sutradarana we cenah salam dari Binyai, urang teh kitu. Urang tanyakeun ka sutradarana berarti heuh. Heuh. Ieu keur naon? Ieu bolet, urang teh tadi teh rek ngok bolet kebon Cemeh teh ngan Bisa Salah kebon engkol. Teu menang-menang aing mah. bisaan ya urang. Ayo usaha ieu maneh. Teuing meureun mah nong. Bae ah. Hayang mana? Kade belah cangor sia. Nah Tuluy ke nang nang. Nggak cicing dah buan di dia bah. Kemana Cemeh nalik dia mau utong? Tuh ini kayak itu tuh. Baiklah, cicing mah di dia. Si Hancip kemana? sarua diberi Cemeh mana jeung Sultan. Baik antep kok. Betul. Ini dia. Sok atuh.
paduli teh tinggal maksa geuting nya hujan naon jeung lompatan heng lapus lain cilaka mah kolot teh hese. Moal beunang tuh si Hancip. Paduli teh teuing aing teh mikiran si Hancip lah. Aing mikiran sutradara aing geus sapra poe, geus sapra episode si Hancip teh beunang-beunang lolos wae teh aing. Benernya. Heuh, kudu isek cai. Kudu sik-sik ku aing eta mah tukang itana, tukang sutradara anjing. Ai eta si barudak eta nyebutkeun salam dari Binjai eta naon? Teuing, teu apa. Binjai teh di mana tuh Sumedang lain. Ah, Binjai mah di ditu di Medan. Sapa aing mah Binjai teh ningan anu eta nu arak-arakan ningan eta ningan nu kuda Sumedang ningan gitu. Ah, ieu teh di Medan ce. Terus Oh, anu di Sumedang mah benjang keher sia teh tolol pisan nih sia mah. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Tom, beri anjing. Beri.